Naonan orang teh ayeuna teh? Lan? Oh eta. Berarti bait kasabaraha eta teh? Bait kasabaraha? 18. Bait ke-18 sok. Bismillahirrahmanirrahim. 18. Nya cing heula. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, salas, luh, pan, lan, juh, nep, ma, pat, lu, waji. 18 bener Ini 18. Ini 18 ya. Ji, wa, lu, pat, ma, nep, juh, pan, lan, luh, las, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tuh. Ketangnya benar 18-nya. Nya benar 18 ketang lis apa teh ininya. Oh, rasana teh mintor paihi mah naon? Naon mah Ayus? Aya THR ieu nasi Padang. Aduh, coba ya pelem. Pelem-pelem wae. THR nasi Padang tin khotaman Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati adal musannif bi kitabil jajariyah li sahih wa sanasih abil khair musamsidin Muhammad bin Muhammad al-Jajari rahimahullahu taala wa radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bi ulumihil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir. Bismillahirrahmanirrahim. Li syafatainil wa uba umimu wa gunatu mahrajuha hoe sumu sifatuha jahrun wari hun mustapil munfatihun musmatatun wadidaku. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Li syafataini eta tetep pikeun mahrojna syafatain. Ai syafatain teh asalna teh syafah. Ai syafah teh bibir. Make ciri dua syafatain bibir dua. Al wawu ari wawu baun. Al wawu ari huruf ba. Al wawu ari huruf wawu, baun huruf ba, mimun huruf mim. Wa gunnatun sareng ari huruf anu aya dina gunnah, makhrajuha ari mahrojna itu gunnah al khoisumu eta liang pangambung. Kayaknya ada namanya penerinya. Yakni ngamaksad Bapak musonib makhrajal wawi kana makhrajna wawu wal ba'i sareng makhrajna ba al muwahhidati anu dicacekan hiji wal mimi sareng makhrajna mim min baini syafataini ti antarana bibir dua. Lakinnal wau tatapina ari wau bin pitahin eta kalawan mukana lambai atawa bibir. Wal ba'u sarang ari ba wal mimu sarang ari mim bin tibakin kalawan nungkabna bibir. Wa makhrajul gunnati sarang ari makhrajna gunnah. Ari gunnah teh kan dieu teh kabagi sabaraha gunnah teh? Kabagi dua hiji gunnah anu musyad duga gunnah gower musad gunnah musadad hurufna sabaraha hiji
Hah? Guna musadad hurufna sabaraha? Nya teuing genep. Ai guna musadad teh guna asliyah, guna far'iyah. Asliyah. Ari musadad teh gunah nu ditasdidan berarti hurufna sabaraha? Dua, mim jeung nun anu ditasdidan disebutkeun gunah asliyah. Anu guer musadad teh disebutna far'iyah. Sabaraha far'iyah? Genep hiji. Hiji iklab, dua tongkana iklab tuh idgham heula. Hiji idgham ma'al gunnah, dua iklab, tilu opat. Lima genep pelintar ya bener euy. Idgham mislen sogiren, idgham mislen kabiren jeung ikhfa syafawi. Jadi sabaraha tah? Genep. Lamun maksudna gunnah di dieu mah gunnah anu aslinya eta mim jeung nun anu ditasdidan eta digelebetna kana maharojna khoisum. Dalika ari itu gunnah inda sadil anpi dina nalika katutupna pangambung. Wal gunatu sareng ari gunnah eta sifatun hiji sifat tabiatun anu anut linuni kana nut asakinati anu sukut wa tanwini sareng anut kana tanwit wa kada sarangnya kitu deui al mimu ari mim inda sukuniha dina nalika sukuna itu mip walau bil idghami sareng sanajan make idgham au ma atawa perkara fi hukmihi dina hukumna itu makal ihfa'i sapertikeun ihfa wal iklabi sareng iklab haisula ada haro sakira-kira nahan teu idhar itu iklab. Maksudna nyaeta di mana-mana disebutkan gunnah muncul jajariyah ya. Disebutkan gunnah teh khoisum teh nyaeta kabawa antara gunnah musadad jeung gunnah ghair musad atawa gunnah asliyah atawa far'iyah. Tapi nu jadi asal mah tetep nu kalebatkeun kana gunnah asliyah nyaeta mim jeung nun anu ditasdidan gitu. Berarti geus 17 tanya. 17 sampai tinggalin tabelna halaman 60. Dinya tabelna halaman 60 tos beres tah geus kana khoisum kahandap tinggal itu. Nomor kahijina jaupul pami nyata hurufna aya 3 alif waw iya anu disukun nu salajengna nomor kaduana aksol hal hurufna aya hamzah jeung naon. Nomor katuluna wastul hurufna sabaraha hiji naon. Atau nomor opatna naon adnal hal hurufna sabaraha hiji naon. Nomor kalimana aksol lisani wa mayuhadhihi minal hanakil a'la hurufna sabaraha hiji naon. Nomor genep aksol lisani aspalu minal kopi hurufna sabaraha hiji naon. Nomor katujuh tahta wastil lisani wa mayuhadhihi minahanakil a'la hurufna sabaraha hiji naon. Nomor 8 ihdaha patayil lisani wa mayaliha minal adrosi sabaraha hiji hurufna naon. Awalu ahadai hapatayil lisani hurufna sabaraha hiji naon. Nomor 10 torpul lisani tahta lami qalilan hurufna sabaraha hiji naot nut. Nomor 11 yuqaribu mahrojanuni wa adholu fi dohri lisan hurufna sabaraha hiji naon. 12 paukul lisani wa aslu sanan sanayataini al ulyataini hurufna sabaraha hiji naon. Nomor 13 naon tarpul lisani wa puwaikul sanataya ini ulyata ini huruf sabaraha hiji naon.
Sodsin zai 14 torpul lisani wa torpus sanayataini al ulyataini hurufna ayatil naon 15 batnu sapati wa torpus sanayataini al ulyataini naon Pak 16 baina sapataini hurufna sabaraha naon nomor kagedeuna ka-17 al-hoi sum nyata huruf gunah di dia maksudna huruf gunah anu asli ya di antarana nyaeta naon mim di tas jeung nun di tas mana innallaha tah ya tinggal ieu bedana gunah jeung nu lain teh masing nungkep baga biwir gunah bisa disada nggak bisa gunah teh teh soraan cenah ieu mah in tuh aya sorang nya aya sora mim tah itu sebenarnya hoisum mah rajurupna teh disebutkeun hoisum nomor kasabaraha teh hoisum teh ka-17 terus beres saurang natelakeun kana marojna huruf babari ya macam mulus ge sok enak percobakan sifatul huruf sifatuha jahrun warihun mustapil munfatihun musmatatun wadidakul sifatuha ari pirang-pirang sifatuha ari sifatna pirang-pirang huruf eta jahrun sifat jahar artina jahar teh tarik atanapi katahan berjalan napas katahan napas lain katahan napas lain berarti eureun napas maksudna nyaeta napas nate ditahan supaya tuluy disada supaya tuluy keluar eta jahar atanapi tarik warihwun sareng rokhawah ai rokhawah teh rihwun teh artinya rihwun teh lemes atawa hipu sampai lamun di sandriah aya nu hipu eta rokhawah disebutna teh tak nah udah tahu mustapilun sifat mustapil ai mustapil teh narima kahanap mustapil teh dihanap hipu deui nya aduh kahati mun cicing ulah waka ieu mah teh bahaya mun patihun sifat inpitah artinya inpitah teh kabuka musmatatun sifat ismat ai ismat teh sora leutik atanapi katahan sora leutik atanapi katahan sora wadida sareng kana lalawanannana kul kudu ngucapkeun anjeun soalna mah teh sifatnya 5 tah hiji sifat jahar 2 rokhwah 3 mustapil 4 inpitah 5 ismat lamun di dieu mah hiji jahrun 2 rikhwun 3 mustapilun 4 munfatihun 5 musma tatun wadidakul jeung anjeun kudu ngomongkeun kana did ai did teh lalawan nu matak sifat anu ieu nu 5 disebutna teh sifat anu didun naon cenah sifat anu didun mana didna kayak bakal ada tukang yakni ngamaksad Bapak musannif amma sifatul hurufi anapun ari pirang-pirang sifatna pirang-pirang huruf al hijaiyati anu bangsa eja-ejahan eta pajahrun mangka sifatna jahar
wa rohowatun sareng sifat rohowah ari jahar teh ceuk neme tarik ari rohowah teh meusan atau lemes. Nah itu wastipalun sareng sifat istipal wan pitahun sarang sifat inpitah wa ismatun sarang sifat ismat aina bet ma eta mah sebutan ceuk bet lamun sebutan sehari-hari urang di golongan ahli qur'ah nyata jahar rohwah istipal inpitah ismat jeung lelawanana engke walikulin sarang pikeun saban-saban sahiji minha tina itu anu kabeh mana kabeh teh nulim nu 5 hiji jahar 2 rohwah 3 istifal 4 inpitah 5 didun ari lalawananana kayak bakal lawan dipayun pal majhuratu mangka ari pirang-pirang huruf anu kasifatan ku jahar eta tis'ata asyara aya 18 naonana harpan hurufna waya sareng ari itu tis'ata asyara dod hiji dod nyata dod lam kop ya teu kudu lokatan eta mah dod lam kop ya dal ba to ain mim waw zai naon deui dod lam naon deui ro hamzah terus naon deui za atawa dal teh za nun goin cenah rin gitu teu naon kita goin ge akur goin rin tuluy jim eta sadayana aya 18 eta kasifatan ku sifat jahar kunaon cenah mangulus maka jeung di ngaranan ku jahar wa inna ma sumiat sareng pasna di ngaranan itu jahrun bil jahri ku sifat jahar li kuatil i'timadi karena narima kuatna tatagenan alaiha kana itu tis'ata asyara bima kharijiha dina tempat kaluarna itu tis'ata asyara wa yamna'u teh lan non apa eta non wau terus lam teh lam terus mim terus nun waliman innapsi sareng karana nyegahna napas aya jeri kana yen berjalan itu napas ma'aha sartana itu tis'ata asyara indanutki dan nalika ngucapkeun biha kana itu tis'ata asyara sapertikeun mana Allah Allah ako ya aya ada aba atau aba yang atau nanti a atau amma awa azza addo alla arro azza anna ago aja wa amah rohowatu sang anapun ari sifat rohowah patis ata asaro mangkaeta aya 18 tis'ah atau sita pasita ta asaro mangkaeta aya 16 naonana harpan hurufna ai jahar mah 18 ari sita ari rohowah mah aya sakitu wahia sareng hari itu nu 16 atana bisita ta'asyara eta ha sin kha dha shin ha zai sod ain tha fa dha waw naon deui lam alif eta alif iya jeung dhad naon cenah bod itu mah dha ieu mah dod kunaon make jeung dingaranan rohowah wa inna masumiat sareng pastina dingaranan itu rohowah bi rohowati ku sifat rohowah
lidopiha karena lemahna itu tis'ata asyara wajiryanin nafsi sareng karana berjalanan napas ma'aha sartana itu sitata asyara. Nah ini cenah mengulis huruf teh cenah dina jahar aya dina rohwah aya memang kitu. Sabab hiji sifat teh hiji huruf teh bisa kasifatan ku 5 sifat. Sabaraha cenah? Ku 5 sifat sampai 5 sifat. Jadi hiji huruf teh sifatnya beda-beda. Contoh seperti kenubia seperti kenal atau bieu mah zai. Zai teh kuat komo terus deui rohwah oge komo kantenan ngartosnya. Jadi kuat sorana kantenan berjalanan hembusan napasna kantenan aya lembutna. Tah eta teh direujeng sifatna teh. Jadi hiji huruf teh ngabogaan di antarana sabaraha sifatna? 5 sifat nu matak hurufna bisa aya dina rohwah, bisa aya dina jahar, kitu oge dina istifal pasti aya. Wa amal mustafilatu saranganapun ari huruf anu kasifatan ku sifat istifal Paisnani mangka eta aya 2 wa isruna sareng 20 jadi sabaraha 22 lain 220 kade 20 lamun 220 berarti 220 kade. Nah harpan huruf nawaya sareng ari itu isnani wa isrina eta iya tuluy deui sin kaf lam fa ain zai sa waw ra ta nun jim ba ha shin za dal ha mim alif hamzah wa inna masumiat sareng pasna di ngaranan itu istifal bidalika ku itu istifal lis ayataan litasallupiha karana kahandapna itu isnani wa isruna wan hito tilisani sareng karana narima repeh nalisan indan nutki dinalika ngucapkeun biha kana itu isnani wa isruna. Wa amal munfatihatu sareng anapun ari huruf anu kasifatan ku inpitah pahom satun mangka eta 5 wa isruna sareng 20 jadi 20 di 5 nawana harpan hurufna. Wa ya sareng aya itu khamsatun wa isruna ma eta huruf ada anu ngalainan atawa ngalianan itu umma asoda kana sod wadoda sareng kana dod wa to'a sareng kana to wa dho'a sareng kana dho. Jadi anu kasifatan ku sifat inpitah mah kabeh huruf kecuali nu 4 sod dod to dho. Sama itu anu ngangaranan kuring bidalika kana itu homsatu wa isruna. Salah. Sumiat punten. Sumiat anu dingaranan itu inpitah bidalika ku itu inpitah. Li analisana karana sanyana lisan bin pitahima kalawan bukana perkara bainahu di antara lisan wa bainaha nakil ala sareng antarana lak-lakan nu belah luhur. Jadi lisan teh ketika ngucapkeun anu huruf anu salian tina 4 neme bakal kabuka teu antel antara lisan jeung lak-lakan ulah luhur. Wa yahruju sareng kaluar naon arihu angin berhembus indan nutki dinalika ngucapkeun biha kana itu munfatihah. Wa amal musmatatu saranganapun ari sifat musmat salah. Wa amal musmatatu saranganapun ari huruf anu disifatan ku sifat ismat tah kitu tah. Pasalasun mangka eta 3 wa isruna sareng 20 jadi 20 til. Wa iya sareng ari itu salasun wa isruna ma eta huruf ada anu ngalianan itu ma alpaa kanapa waroa sareng kana rawal mimma sareng kana mim wa nuna sareng kana nun walama sareng kana lam wal baa sareng kana ba ari ismat teh nya eta leutik sorana tapi hembusan napasna aya
Nu salajengna wa innama sumiat sareng pasna di ngaranan itu musmatat bidalika ku itu ismat liana karena sanyana itu musmatat ma'hudatun eta nu dicokot mina somti tina lapad somti atanapi somtu hartina somtu teh naon rehe atawa repeh atawa meusan alladzi anu huwa anu ari itu ladzi almanu eta kacegah nu matak ceuk ti heula ai musmatek kacegah na suara painahu mangkasanya na ulama lama lam yaj'alu dina mangsana teu ngajadikeun itu ulama kana itu musmat mantukon kanu diucapkeun biha kana itu musmat ismatu tah repeh itu ulama hak kana itu musmat ae ja'alu tegasna ngajadikeun ulama somitotan kanu repeh summa syara'a saterasna tumandang sah an-nadimu kinadim nyata Syekh Jajari nah teh ya non di ya ba nya yubayinu ngajelaskeun itu nadim dida sifatin kana lalawanana sifat min hadhihi sifati tina ieu pirang-pirang sifat al-khamsi anu 5 pakola tuluy nakol cenah lain pakola tuluy nyarios itu kinadimah musuha pahathahu syahsun sakat sadiduha labdun ajid kotun bakat gitu kotinnya salah aduh hampura mengulis berarti salah hampura kotin bakat lain kotin no kotin mahmusuha ari sifat hamesna huruf ais hames teh naon cenah ai hames teh meusan ai rohwa mah tadi lain meusan tapi lemes ieu mah meusan ieu teh jang lawan tina sifat jahar ai jahar matar tarik ari hames mah meusan pahasa mangka kudu ngaringkes anjeunhu kana itu mahmus. Oh salah punten. Bahasa mangka ngaringkes lain pil amar teh kada hampura. Hu kana itu mahmus naon syahsun sakat lapad syahsun sakat. Jadi hurufna sifat hames mah nu dikumpulkeun dina syahsun sakat. Bahasa hu kala salah itu mah ulus yang ngalogat teh hampura. Itu mah ulus mah moal gengsi lamun salah nya ngaku salah, bisi salah engke bisi salah kela euy ieu teh oh salah kaya balik kandi alokatna balik kandi hampura mahmusuha ari sifat hamesna itu huruf eta pahasahu syahsun sakat lapad pahasahu syahsun sakat. Jadi sifat hamesna pikeun huruf jang ngalawanan jahar teh nu aya dina lapad pahasahu syahsun sakat. Mun dilogatan mah kieu eta teh alhasu bi maknal naon teh haddinya bener teu berarti kieu bahasa mangka ngabagianan hu kasih jalma saha sahsun hiji jalma sakata anu repeh itu sahsun lamun logatan mah kitu teh sadi duha labdun aji dekotin bakat sadi duha ari sifat sidahna itu huruf etalab du ajid kotin bakat lapad ajid kotin bakat ajid kotin bakat teh nyaeta
Anu sabutna teh ari ajid qatin bakat teh huruf anu kalabatkeun kana sifat sidah. Yani ngamaksad Bapak musonib al ahrufa kana pirang-pirang huruf, al ahrufu ari pirang-pirang huruf, al asratu anu 10, al majmu'atu anu dikumpulkeun pi pahasahu sahsun sakat dina lapad pahasahu sahsun sakat tu sama eta di ngaranan itu ahruf al mahmusata ku sifat mahmusah atanapi sifat hammas. Wahia sareng ari itu mahmusah didul majhurati eta lalawana sifat jahar. Sumiat nu dingaranan itu mahmusah bidalika ku itu mahmusah lidong pihak karena lemahna itu ahruf. Wadong ampil intimadi sareng lemah tatagenanana alaiha kana itu ahruf. Wajiriyanin nafsi sareng karana berjalanan napas ma'aha saratana itu ahruf. Inda khurujiha dina nalika kaluarna itu ahruf. Berjalanan napas teh bijil hawana gitu ya teh maksudna teh. Lamun jahar mah tarik tapi teu bijil hawa kulantaran teu bijil hawa berarti tarik soranna teh. Itu cenah sapertikeun ba jahar tah. Lamun hamas mah sapertikeun mana? Ahi ahu untung ayeuna urang teu ngaji keur puasanya. Coba. Paringsan kabeh. Bau jigong. Cek di surga mah teh seungit kastauri. Naon cenah? Seungit kastauri engke mah. Beda deui. Sapertikeun ahi ahu. Tah eta teh sorana teh teu tarik teh. Tapi si napas atawa si angin bijilna loba. Ngatosnya beda jeung jahar, lamun jahar mah angin teh bijilna teu loba tapi sorana tarik. I au au beda jeung sa as wajib kudu aya anginan. Lamun anginna ditahan as soraan bener teu as ditahan anginna as. Lamun asana asa ditahan anginna as langsung repeh. Nah gitu. Nu salajengna wa amal hurufu sareng anapun ari pirang-pirang huruf asamaniatu anu dalapan al majmuatu dikumpulkeun bi ajid qatin bakat dina lapan ajid qatin bakat patu sama tadi ngaranan itu ahruf asidata ku huruf sidah atanapi sifat sidah listidadin karana narima teas listidadi luzumiha karana narima teas pamistianana itu si huruf si ahruf lima wadiha salah luzum tadi teh tong pamistian tuh lungsurna itu ahruf lima wadiha pikeun pirang-pirang tempatna itu ahruf hatta mana sehingga narima kacegahnan asautu suara aya jeriakan ayen berjalan itu saut piha dina itu ahruf. Wahya sareng ari itu sidah di durohawati eta lalawanana rohawah teh hipu ai sidah teh teas. Jadi lamun jamannya teas tahan berjalanan napas sapertikeun mana ajid qatin bakat jim aj tuh aj ij uj ngaon cenah aj ij uj. Kali lamun jim ulah aya ulah kikituan jim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salah jim. Aya ulah teu meunang, tapi kudu katahan napas. Lah justru lamun aya nu kituan teu katahan napas.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulah kieu oge, nirrajim. Nirrajim. Ulah kieu teuing nirrajim. Jim salah. Aj, ij, uj. Ulah kieu aj, aj. Ulah. Tapi aj, ij, uj. Kudu katahan napasna. Soalna eta sifatna sifat syid. Sidahnya tegas nya katahan. Seperti kento, out, it, ut. Eueuh napasannya, eueuh keluarnya. Angin eueuh keluar ada katahan. Seperti kenba deh abba, abi, abu, baban, bibin, bubun, beben, love you. I love you. Ben. Aya lopean ben euy. Beben malu-malu jerapah sia eta mah. Cicing can kata Jurmiyah mah. Da kababalagaan. Mun geus kata Jurmiyah geus bisa maca kitab tah akara tah. Nyangan pijodoeun. Selagi can kata Jurmiyah can bisa maca kitab ulah wa kabalagaan nyangan pijo. Kumaha can geus boga ayeuna putuskeun. Putus cinta tidak membuat Anda mati kelaparan. Dan tidak membuat Anda kerugian. Benar. Benar. Asli itu mulus mah, asli ngomong. Ulah lah geus lah. Soalna loba soal lah. Soalna loba soalna gitu. Hiji deui sok mana namanya teh? Hiji deui. Wa baina riwin wasadidin lan umar wasab'ul win tinkid hasor wa baina riwin sareng diantarana sifat roho wa wasidat wasadidin sareng diantarana sifat sidah lin umar atana pilan umar mangga lin umaro lin umaru ai lapad lin umaru wasabu ulwin sareng anu tujuh anu disipatan istilah ulwin teh khuso dog tinkid lapad khuso dog tinkid atawa huruf nu dikumpulkeun lapad khuso dog tinkid hasoro anu narima karingkas itu khuso dog tinkid yani ngamaksud Bapak musannif al huruf ari pirang-pirang huruf al hamzatu anu lima al mausufatu anu disipatan baina sidati di antara sida warhawati sareng rawahah majmuatun eta dikumpulkeun pilan umar dan lapan umar wa inama usifat sareng pasina disipatan itu ahruf bidzalika ku itu mana cenah itu ku itu mausufah li ana nafsa karena sanyana ambekan lamyan habis itu pernah habis lain lamyan habis hante katahan itu nafsa mahasar tanah itu al khamsata nanti alif nun hamzah alif terus nun terus terus inha non sin inhasuhu gitu. Inhabat inhibasuhu naon inhibasuhu katahanana itu napas ma'asyadidati sartana teas walam yajri sareng teu berjalan maha sartana itu khamsah naon jeriyanuhu berjalan itu nafsu ma'arahawati sartana lemes
wa amal huruf sarana pun ari pirang-pirang huruf asab atu anu tuju al majmu'atu anu dikumpulkeun fi husodog tinkid dina lapad husodog tinkid patu sama tadi ngaranan itu sab'ah huruf al isti'la'i kana huruf isti'la atanapi ku huruf isti'la listi'la lisani karena narima kaluhurna lisan inda nutki nalika ngucapkeun biakan itu sab'ah hatta yartabiya sehingga narima cengkat itu sab'ah punten lisan ala qoril hanaki kana tungtung lak-lakan al a'la anu belah luhur wa hiya sareng ari itu isti'la eta didul mustapilati eta lalawanan sifat istifal kakara menang tilu tah cek tadi cek bieu tah sifat jahar lalawanan ham surah wasyid istifal manaon isti'la mana can nama ulisna bagian naoneuna teh in pitah wasodun dodun wallahu alam latihan. Mana teh alam bait ke-18 nya. Lisapatainil wa uba ubi umi imu wa gunnatun makhrajuha khae sumu mahraj. Nanti makhraj wawu ba mim lain ba mi kade makhraj wawu ba mim tina lambai dua Mahraj wa ba mim tina lambai dua mahraj gunah dina tungtung pangambungna makhraj gunah tina tungtung pangambungna sifatu hajahrun warihun mustapiletamun patihun musmatatun wadi dakul sifat huruf nomor 20 bet 20 sifat huruf jahar ruhwah mustapilna sifat huruf jahar ruhwah mustafilna infitah ismat lima kantun lawana sifat huruf jahar rohwah mustafilna infitah ismat lima kantun lawana infitah ismat lima kantun lawana engke mah lamun panjang keneh acan tamat tapi tereh beres saumna tereh beres naon pasaranana jam waktu ditambahan nepi ka jam 11 kemana 11 siap tuh ada siap moyoy bahaya Mahmun suha pahasa usahsun sakat sadidu halabdun ajid kotin bakat 20 huruf hamas pahasahu syahsun sakat huruf hamas pahasahu syahsun sakat huruf hamas pahasahu sahsun sakat huruf sidah lapad ajid kotin bakat
huruf syiddah lapad ajid dekotin bakat huruf pesidah pada ajid dekotin bakatas wa baina rikhawin wa syadidilin umar wa sab'u ulwin khusadagtin kid hasar 22 ari huruf antara rohwah jeung sidah ari huruf antara rohwah jeung sidah ari huruf antara rohwah jeung sidah saya namanya maksakeun ari huruf antara rohwah jeung sidah wah deung bisa rohwah jeung sidah aya 5 lin umar eta tos nelah aya 5 lin umar eta tos nelah teh ajel teh bunda anu katiluna acan bobo bade gadang kajam 2 gadang nyata jawabnya. Terus ari huruf antara rohwah jeung sidah aya 5 lin umar eta tos neula bismillahirrahmanirrahim li syafatai uba ba mimo wagunatu mahrajuhal hoe sumu marajwau ba mim tina lambai 2 mahraj guna dina tungtung pangambungna sahsun zakat haji deketin bakat sahsun zakat ketin bakat Tinki dahasa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.